أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami sanajan deket Baitullah kos di urang we sanajan ke deket masjid di lokal masjid mah teu nyahoeun tiang masjidnya atuh teu nyahoeun rasa masa kali nya masa kokorolokan jeung masjid tapi teu nyahoeun tiang masjid deket ka majelis teu ngaji mah teu nyaho rukun wudu sarua bae batur nu jara rawuhnya rukun wudu genep nya nama mun ditanya 7 leuwih hiji ku sebab teu ngaji atuh bodoh bae teu ngaji jaya mun teu bisa turunan tanajan anak kiai atuh teu ngaji mah odob bae sarua bodoh bae tetep bae sanajan Habib teu ngaji bodoh bae sarua tengah lengitkeun ka habibanana Habib mah Habib bae ngan teu ngaji mah odob sarua anak kiai teu leungit ka anak kiaiana mah mun di Garut Aceng atuh belah di Aden atuh ka Banten mah entus biasa tuh bagus aya teu ngaji atuh odob bae sarua bodoh bae nu ngaji ge bodoh bae komo teu ngaji ye bah kula mah pasantren teh kabita jasa ge di akhiratna di samping kula abah emak pan nu ngabiayaan ka eta pan ka jahit ke bakalna ka sapaatan geus mah pasantrenkeun bae akhir zaman kieu sia hayang mondok anak teh nyaho ka internet beureun teh budak ortodok ting sih kudu hayang mondok atuh sakola cak yang sakola minimal sanawiyah aliyah minimal kus kali itu dong komo kadanan saya jadi hayang jadi presiden menggantian Jokowi atuh eta disengsirikeun ku bapana hayang mondok bade disengsirikeun saware ai sawareh mah aya ceng mondok bae lah jaku abah teu kabiayaan eta kolot oplo de sarua aduh masyaallah geus mondok bae daripada luntang lantung sia di imah nah mending mondok bae ieu nu bener tan mondok pa kabeh ge Waalaikumsalam di mana abdi di Jakarta saya Jakarta Pak Kiai ada apa menyantrenin anaknya ada berapa ada 4 yang satu udah jadi insinyur yang kedua udah ada kerandas yang ketiga udah tinggal yang ini mah nggak mau mikir Pak Kiai otaknya kayaknya ya Allah kayak gimana kali ini mah anak udah pesantrenin aja lah katanya habis sekolah nggak naik iya masuk pabrik nggak ada yang nerima udah pesantren aja lah agama maju temual tis dicekel ku model kos gitu hampir ditampilin teh jelema poaing dengan cekate atuh sakitu ge atuh lumayan we jangan ganjel-ganjel trip malah iya pesantren teh kos gitu nasibna tapi tetap baik luhur baik aneh sebab naon perjalanan para aulia Allah ayana di pondok pesantren eueuh dongengna jelema nu jadi wali kaluaran ti UI eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti Trisakti eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti IPB paling ge melakadu tuh dek buahan eueuh dongengna jelema jadi wali kaluaran ti ITB eueuh paling hibar-hibarkeun kapal mal kebal raga kapal lage eueuh
tikip mah ya paling ge ini Budi, ini Bapak Budi, ini kos gitu. Artina dongengna nu jara diwali kaluaran ti universitas tapi keluaran ti pondok pesantren jadi wali kabeh. Nu teh jadi wali asal kawin banyak wali mujbir. Hai dongeng-dongeng wali geus sararese jasa pi walieunana. Boro-boro keluaran sekolah puguh ieu nu malah santren ge mimiti ngararaji jang syariatna supaya bagus geus barisa ngaji jamaah santren 15-20 tahun mampu mantep jasa. Urang mun ngadenge alatna jeung sajabana berapi jasa boga pondok nyana kuari masyaallah santrina ayalah 100-200 santri madi 50-100 geus bohara jasa jol bae pilkada kena hama jol pilgub kena hama mantak begitu kuari dek ditarik deui pilkada pilgub ku DPR ulama bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah kunaon nasib kiai sugan bae rada baragus deui sebab ieu barusak jasa Tasik Ciamis Bandung Tangerang doang rada rapih ajur kabeh di Tangerang mah ajur kabeh. Eueuh nu teu nguyuk duit bupati, eueuh nu teu nguyuk duit gubernur, nu diumrohkeun geus sabaraha meureun ta kiai. Samaruk bagus meureun, racun. Mentak goyang agama negara. Maka Allah ngadamel wali-wali yang dijadikan sebagai khalifah penerus dakwah Kangjeng etalah sok disebut duta laporan ke kedutaan yakni kawali ngalaporkeun ka Allah loba jelema anu ngadoa ku sorangan teu daek hasil tapi begitu make pelantaraan doa wali langsung hasil maksud. Jomlo jan boga pemajikan bae neangan hese teu dararaekeun bae nu mantak teu daekeun nyanana beungeut perang jadi serem kadeulana gua awewe teh alabatan kareta sieun nyana hidung anu luar biasa kumis mablang atuh sieun awewe ge ya minta ke Allah terus baik tapi encan diijabah mentalah melalui wali Masya Allah kadeulana ku awewe sakumaha Kangjeng Nabi Yusuf. Waduh tatanggana ge herereun Zawiti bogo kasih eta jacak aing mah ih sok itu kasepna aduh Masya Allah pohara jadi kasilep kasep eta doa nu kos kitu garana aduh ya Allah ya Rabbi nu mantak tawasul disebut man zaparo biha jelema nu memperoleh wilayah kana baban min abwabillah jadi lawang min abwabillah yubza'u ilaih yughasu ditulungan jelema bisadaid loba kariweuh kana naon geus kawali tuqda bi syafaatihil hawaid nu mantak pemerintah teh datang ka kiai pajar wali meureun kiai datang ongkoh mere ongkoh hasil maksud mah henteu atuh bangsana jing atuh emang atuh bupatina ge henteu ngawali-wali ieu mah deuk dijieun komplotan bae gunyana ge deuk dijieun persekongkolan atuh nu diwali-wali mah lain deui gunyana ge tah geus kos kitu bae berbagai lapisan masyarakat datang bahkan kafir-kafir ge datang
digerakkan ku Allah sebabnya nana ibun anir rasul sebabnya na pengganti kangjeng rasul alladzi huwal hijabul azam anu ngajadikeun hijab azam ku ari manu dimaksud pastarna nakiratal maksudah nu mantak urang sadaya nafsiran ngajelaskeun nakirah maksudah kuna di dieu ku siril khususiyah maksudna sirril khususiyah rahasia bangsa khusus yakni sirrul wilayah kok disebut nakirah maksudah kunaon eta gitu wajah tasmiyahna naon nu mantak sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah urang mun ngabahasakeun sirrul wilayah sirrul khususiyah langsung ka harti wali. Tapi ketika nakirah maksudah urang can kaharti nah wajah tasmiyahna ieu sirrul khususiyah dijadikeun nakirah maksudah naon oh iya nu mantak dijadikeun nakirah maksudah litun karo awalan sebab khususiyah teh awal nama diinkaran jelema masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kakarak mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep dek ka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tah budak masa depan suram si Asep kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang ge geus diinkaran dinaha-naha urang lembur bingungeun zaman internet masih masantren masantren salapi dek ka rumaha sia hirup ka hareupna boh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo Beladina si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Ku ari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh si Asep hebat jasa ya. Ku ari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jahe teh si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin can geus 30 tahun kuis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh jasi atuh sakitu bang geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung nu bisa maing teu bisa deuk naon tuh deuk riyadhah bener ya tereh Junaidil ya dikri Allah jakinai kemana ke Gunung Karang wah jadi dukun ya mah ya mulai nyana guari mangahayak dina ilmu batin nyangan guru nyana waduh teka panggil kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi wulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah bodoh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad
sep baju asana aing menulis sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus ya sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran orang nonton golek yuk aya orkes deui henteu lah henteu bae nya mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapak lagi geus bingung Sep aing menulis sia asana waduh sia sih dek jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang-campling kieu kadang-kadang aing menulis sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia dek ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah boh budak Sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang-campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa Masya Allah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok eta si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh nu hees dah aduh ngagurinjal nyana sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cenah sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan leuwih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep aya ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditukir diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ieu mantak aneh nanya ka tukang kopi B ya aya tadi tuh nu ngopi ieu tira ti isuk nya nama ti isuk heran aing ka si Asep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang-campling tinggal cumcang-campling lain deui Sep ayo tuh orang balik henteu antun balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal mau di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka Iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakan coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira di asar ge aya di dieu ji sial urang si Asep kumaha ieu lalakonna
wah mulai tah ieu cumplang-campling geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon teu laku ayo bah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon sampai bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai saya seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya laku-laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua atau maju lain gitu Sep sokan sarua gitu atuh sarua masalah ente mah minta doa na bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tung geus teu kudu kawin lah ente mah yang doa na bae anak aya kade ciduhan bacain poh dah geus ka ditu boh balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa ku hari seduh metu sakecap nyata anu tadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi ku hari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teresep kuari paling cinta nu tadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah gitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na panceg dina khususiyah baheula mah manehanana kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya kamari masih itu ngabereleng mobil neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi ku hari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge ku hari mah geus muriangan be etalah dunia nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa ku ari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena ku ari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga 2 rupa mun teu nyacan ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka
mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat ulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jang ngaganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku harimah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadi nama anjing hideung nu nungtun urang ku harimah ditungtun ku si asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mati jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kukumaha ka sorbanna bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun ma'isyah boloon doh kan ayo setan terus ieu mah ku si asep setan bisikan-bisikanana dan lain sebagainya dipiceunan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunyaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setanan murni luar biasa asep hiji be Allah masih Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta pejabat geh datang sesepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha ayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah eueuh maksudna naon dunia geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangata hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal raresepeun lantaran di dirina resepna ka Allah nu mantak jelema sasalaman cium tangan lain ka manehanana horeng di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udangna gede kurang kumaha si itu kasep jeung hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kos kitu nah iyalah nu mantaknya nasa salaman teh lain sasalaman ka manehanana si asep basapira si asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan kos kitulah si asep wah istimewa nah awalan litun karo keur ngalalakon kadua watuk soda saniat badat tamakkun minak maka payazharu ilayhi sahibuha badal khopa lahirlah rahasia kawalian sohibuan nu boga rahasia tersebut badal khopa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi ayeun ulah Mama Satibi belah dieuna perjuangan anak neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bab ka dieuna keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu busur kalim belah dieuna luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna deuleuh perjuanganana pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae haju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah nu mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani atuh naon bedana
daun bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung pekang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok tah eta wararese ge ngabersihan batinna sabada khofa nyilip bola mentak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip maksudna ka ditu dek neangan siril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae geus jadi kiai memewahan pan geus jadi kiai jadi memewahan geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun ja duit mah loba di bank itu berapa hari itu pokoknya gitu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim kunaon tadi modern ge teh jurusan jahannam ieu mah deuk dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai henteu narima awewe babari nyandung nepot eta pada sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae tuh kan henteu cenah kiai mah ngadidik teh podol sero lah bohong bukti da ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiaina nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai kainjem ku setan nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah lamun dididik di pondok pesantren modern mentalna geus mental dunia dididik di sakola geus puguh tambah duniana lagi dunia deui dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyup jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teu pinter tapi mentalna nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai na hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai na mah gedong ge belon teh kiai nya aing nya hebatan aya santri teu meunang atuh geus jadi kiai jigadan teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali mah nya daharna jeung bakakak aing murid da masa bodoh teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah wah ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalah mah tah ieu keur carita aing geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ti mimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafadhul ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama dijauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapa belebah eta ngagibeg bae barang datang bae camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk tuh bah camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur eta mah lain ngusruk bapana ngusruk naon naon ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak nah eta teh diri dia atuh datang bae sebot nya nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia
nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran orang mengurusan Al-Quran toja iya orang yang nyana atuh datang baik orang mah menghormati kemanusiaan anak adapun tujuan nyana atuh masing-masing baik nyana orang tabun kiai diskurs gitu kakarak eta kungsi riado ieu mah lain proposal Pak Bupati kok proposal abdi can turun baik oh ke atas sama naon karep pondok pesantren naon anu tuh geus asal geus kos itu bae ringsek pamanggeus tah eta nu cilaka ge kos kitu berarti jang kepribadianna lain jang umat mah nu kos kitu mah ngomong doang umat nu jang umat beberesan heula diri riadohan mujahadahan engke bakal manfaat halayak rame manfaat negara dua beh menta nasehatna lantaran nyanana sakitu bae ka Allah geus bae eueuh di deuleu iwalti Allah eueuh nu ngait di hatena Allah jadi omongkeun ku pamarentah kajeun teuing nya mah mung tukang ngomongkeun ieu diaromongkeun ku masyarakat baik jacan apalin ieu masyarakat mah diomongkeun ku kiai kajeun teuing ja kiai mah emang sumber takabur kiai mah geus jadaba tenang-tenang bae diaromongkeun gerusa ge ja aing mah sabodo teuing di alam jeung dicacat sakitu bae sia Pak ja aing mah ka Allah alam ku sia aing ka Allah cacat ku sia aing ka Allah bere ku sia aing mah ka Allah teu butuh pamere sia penta ku sia aing mah moal aing mah pelit sia loon nya katungtungnakeun